Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa patepang sang abdi Muhammad Nazwan Rabani sareng Abdi Ira Wahyuni di Warta Enjing. Anu nyajikeun informasi aktual sareng faktual. Erick Thohir resmi jadi Ketua Umum PSSI periode 2020 nepi ka 2027 ngagentoskeun Muhammad Iryawan. Erick Thohir jadi Ketua Umum PSSI saenggeus menangkeun 64 suara tina Kongres luar biasa di Hotel Shangri-La. Erick Thohir ngelehkeun 3 pesaing lami tina perburuan kursi nomor 1 di PSSI nyaeta Lanyala Mataliti, Budi Setiabudi, sareng Arif Wicaksono. Nami Erick Thohir sempat macet jadi calon ketua PSSI lewat aturan berkontribusi sebagai anggota PSSI selama 5 tahun. Sanajan kitu, masalah eta langsung dibantah kusabab Erick pernah berkecimpung di sepak bola Indonesia selaku wakil komisaris utama PT Persib Bandung bermartabat pada tahun 2008 nepi ka tahun 2018. Erick Thohir kacatet oge pernah jadi Direktur Kabiayaan Persija Jakarta asup era 2000-an. Erick Thohir nyaeta nu boga saham Persis Solo asup 2002 hiji. Kongres luar biasa PSSI kaping 16 September sajabat milih ketum oge bakal nangtukeun posisi wakil ketum sareng anggota komite eksekutif. Posisi eta ditangtukeun ku nu boga suara PSSI nu jumlahna 80 genep. Aranjeunna diwangun tina 18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, 16 klub Liga 3, sareng 34 asosiasi provinsi, 2 asosiasi dan 1 federasi futsal Indonesia. Pemirsa, aya kejadian musibah bencana alam nyaeta gempa di Turki nu ageng pisan. Dugi nyebabkeun seueur korban anu pupus kusabab katimbun runtuhan bangunan. Tim penyelamat terus usaha pikeun ngajangkau jami-jami di handap reruntuhan bangunan. Di 3 provinsi di Turki negeskeun leuwih ti 35.000 jami pupus akibat gempa ageung eta. Penyelamatan dilanjutkeun di Provinsi Honai, Kahramanmaras, sareng Adiyaman nu jadi pusat gempa. Puluhan ribu bangunan hancur nyebabkeun jutaan jalmi kalengitan padumukan. Dina waktu ayeuna tempat panampungan kaisian pinuh. Jadina seueur penindas gempa kapaksa bobo di luar dina cuaca usum tiis. Upaya penyelamatan paralel dilakukan di Turki sareng Suriah. Korban pupus akibat gempa kekuatan pada 6 Februari atos ngalewat 35.000 korban jiwa jeung pasti bakal terus ningkat sebab tim pencari mendakan leuwih seueur mayit. Satos gempa dahsyat di Turki dina kaping 6 Februari, sekitar 1.500.000 jalmi kalangitan bumi. Pikeun nampung aranjeunna, saeunteuna 500.000 imah anyar diperlukeun. Data ieu diperkirakeun ku Louisa Piton, wawakil populasi Turki ti program Pangwangunan PBB UNDP. Angka-angka jelas nunjukkeun yen ieu mangrupikeun gempa panggedena dina sajarah Turki sareng kemungkinan bencana alam pangbadagna anu kantos disanghareupan ku nagara. Tong kamana-mana pamirsa, sabab Warta nu enggal bakal hadir santos handap jeda. Lamun cuaca panas pisan, sapanas kumaha oge rambut abdi tetep seger sareng bersih tina ketopeng. Kusabab abdi nganggo sunlight, enggal kalawat ekstra min sareng citrus. Aya ateun teu karaos minyakan kanggo 3 kali manfaat kasegeran. Abi leuwih siap tampil percaya diri aja.
bae aya di Teh Resti. Dijieuna tina bahan alami, bebas pewarna, sareng pemanis buatan. Segar pisan ini pasti. Kamu menurut panas kieu. Anggapnya balik pisan kamu meutis. Ya, balik lah. Jadi menjamin rasa teh anu seger pas sareng teu kaamisan. Resti harum, rasa teh terenak, ternikmat aya dina entehna. Sendal anu bahanna hitu bahan alus kualitas mulus jeung edan nyaeta tina kulit aligator. Matak enakeun jeung cocok diangge dina sampean. Hayu ulah pohon mesir di toko serdeng, serba hideung. Ances, madep. Pemirsa, aya kejadian kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara. Kebakaran ieu terjadi Jumat wengi, tepatna tabuh 8 langkung 11 waktu Indonesia Barat. Kejadian kebakaran di Depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara eta teh disebabkeun ku pipa anu bocor. Pipa eta bocor ti siang keneh, sabab warga daerah dinya ngaambe bau bensin anu nyengat. Sahaseun kebakaran eta, aya heula aseup anu ngagunduk dugi ka langit. Teras puncak ngabeudagna we wengi, tabuh setengah salapanan. Pas puncakna ngabeeudag eta, warga panik kaluar ti imah, sabari lalumpatan. Kasihan motor saya bu. Bantuan, lihat saudaranya. Kebakaran ieu nyebabkeun puluhan bumi angus dilalap sejago merah. Sabab Depo Pertamina Pelumpang caket sareng pemukiman padat penduduk. Korban pupus diperkirakeun kurang lebih ti 20 jalmi sareng 50 lainna luka-luka. Pemirsa, Abi sareng Iska Marupani Sidi, Abi nuju di Pelumpang. Abi bade ngawawancara salah sahiji warga anu aya di dieu. Pak, biasa mah dia? Ini Abi. Sareng saha ieu teh? Dia sareng gini. Aya kumaha wae kronologi kejadian ieu teh? Jantan nembe teh aya pipa anu bocor di pom terus ngarebet ka bumi warga jantan kebakaran. Lumayan sih aya sa RT jantan seueur. Atur nuhun atos kersa diwawancara, mudah-mudahan anu warga-warga nu aya di dieu sing tabah, sing digentosan deui rezekina. Mudah-mudahan anu meninggal anu maot sing husnul khotimah. Amin. Nuhun ya. Mohon sami-sami nya. Mangga teu payu. Sakitu wae wawancara ti Abi. Maaf bisa aya kalepatan kembali deui ka pusat. Pamirsa, sakitu warta nu tiasa Abi dugikeun dina dinten ieu. Abi Muhammad Najwan Rabani sareng Irawan Yuni. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Tang like. Lampung. Ah. Kela, Kebakaran. Kejadian ieu terjadi Jumat. Abi Rosi, Abi Muhammad Nazwan, Abi Muhammad Isam Alijan, Abi Rawah Yunis, Abi Jani Anggreni, Abi Iskamar Panisidi, Abi Sabila Rahmadani, Abi Gita Sri Dewi, Abi sadaya di kelompok 2 mengaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, cuaps.